Santri nikahna kudu ka santri deui. Terkadang sok aya bahasa nu seperti kitu. Bahkan ucapan eta sok mamawa kalimat cek guru atau cek ulama. Padahal anu dimaksud ucapan eta lain berarti santri teu meunang nikah kanu lain santri. Akan tetapi di mana aya hiji santri arek ngalangsungkeun pernikahan lalu ngacita-citakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah, maka kedah milarian pasangan anu soleh tur solehah alias ulah asal-asalan. Lamun aya bahasa santri kudu nikah ka santri deui, maka eta sarua wae kalimat eta parantos miheulaan kodo jeung qadar Allah. Sabab anu ngaranna jodoh mah aya dina genggaman Allah. Karena nu ngaranna santri teh lain manehna nu mondok di pondok pasantren lain. Akan tetapi anu ngaranna santri teh nyaeta anu tiasa narima peurih di saat peurih, anu tiasa ngajaga adab, anu tiasa ngajaga ilmu, anu tiasa takzim ka guru, tah eta nu ngaranna santri.